Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilan anu kusim kuring dipika hormat, puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maperinkeun kasehatan jeung segala nikmatna sehingga urang bisa patepang di kesempatan ayeuna. Shalawat sinareng salam teu hilap hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, para sobatna, jeung urang salaku umatna dugi akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi Faria Fari Syarafi ti kelas 11 MIPA 2. Sim kuring janten panumbu catur teu hilap ngahaturkeun nuhun ka pangjejer sareng ka pamilon anu parantos tiasa hadir di kesempatan ayeuna kanggo ngadiskusikeun ngeunaan full day school atawa sakola full day. Kukituna hayu urang buka sawala ieu dengan bacaan basmalah. Sim kuring bade nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Sawitri salaku Wakasek ti SMA N1 Majalengka anu mangrupakeun guru geografi di SMA N1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganna. Pangjejer anu kadua nyaeta Salsafabila Andiani salaku murid SMA N1 Majalengka. Wilujeng enjing teh hatur nuhun kana kasumpinganna. Supados urang leuwih neeleman ngeunaan jejer anu dibahas ku urang, hayu urang mulai regepkeun kumandang ti pangjejer. Sumanggi ka Ibu Sawitri kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Sawitri anu tos ngadugikeun kumandangna. Anu parantos ngajelaskeun naon nu dimaksud sakola full day. Sakola full day teh salah satu program pendidikan ti pemerintah kanggo SMA di Indonesia. Sistemna teh nyaeta kegiatan belajar mengajar dilakukan ti enjing nepi ka sonten. Sakola full day teh boga banyak manfaatna. Contohna kegiatan barudak terpantau selama di sekolah. Teu loba kegiatan nu teu saharusna di luar sekolah. Kegiatan belajar mengajar cukup dilakukan di sekolah. Kumargi kitu urang lanjutkeun ieu sawala. Anu salanjutna teh salsa dihaturkeun kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka teh salsa anu tos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun ti kumandang teh salsa, sakola full day teh bisa ngurangan waktu siswa kanggo istirahat. Selain eta, sakola full day teh ngurangan waktu siswa kanggo kagiatan seni nu lainna. Teu karaos ieu acara tos parantos beres. Sim kuring salaku panumbu catur hapunten bilih aya carios anu matak teu enak di hati hadirin. Urang ucapkeun hamdalah kanggo beresna ieu acara. Mung sakitu ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.